Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'du. Puji miwah syukur payus nurub cupu urang sami-sami haturkeun ka Allah Subhanahu wa taala werhing kalayan kudrah iradah mantena dina danget ieu urang sadayana masih keneh biasa sasarengan kumpul di wong pulung dina raraga sami-sami ngadeheuskeun diri ka Allah Subhanahu wa taala perantawisan ngalaksanakeun sebagian kewajiban urang sadayana nyuk curug ilmu anu tangtu nyuk priharti anu sajati. Mudah-mudahan non rupi tarekah urang sadayana dicatat munguh Allah Subhanahu wa taala kalayan digolongkeun kana bagian amal soleh urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapa miwah ibu oge para rumaja nu sami-sami miharep ridha Allah. Bahasan dina wengi ieu nyaeta serial anu ka-60 hiji meunaan baiat Aqobah kahiji. Sangkan bahasan teu cacag nangkaeun urang wangsulan sakedik dina serial anu ka-60 ti payun kantos dibahas wirehing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa rencana nalika dakwah ka Mina tepang sareng genep pamuda ti suku Khazraj anu saterasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngamangpaatkeun kasempetan langsung dina waktu harita ku Rasulullah SAW eta genep pemuda diajak calik teras diajak ngobrol ku Rasul didakwahan diterangkeun Islam ka aranjeunna sarta ku Rasulullah SAW diajak lebet Islam. Eta genep pemuda Khazraj teh sabeleke nalika ku Rasulullah SAW ditawisan lebet Islam, maka harita keneh langsung nampi kana dakwah Rasulullah SAW anu genepanana pemuda ti Khazraj teh lebet Islam. Emot keneh jenenganana ibu-ibu anu genepan teh nyaeta As'ad bin Juroroh, Jabir bin Abdullah, Auf bin Harith, Rafi bin Malik, Utbah bin Amir, Uqbah bin Amir, eta aya genepan. Sabada nampi kana pangajak Rasulullah SAW aranjeunna anu genepan lebet Islam teu sabaraha lami ti anjeunna lebet Islam pamitan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aranjeunna sejak mulih ka Yathrib atanapi Madinah kalayan pamaksadan sejak ngadugikeun bewara pengalaman aranjeunna tepang sareng Rasulullah SAW sarta sakantenan ieu nu genepan tos kompak saluyu sejak ngajak ka masyarakat Madinah supaya lalebet Islam. Ikhwati man rahimakumullah, sabada sumping ka Yathrib atanapi ka Madinah eta nu genepan langsung kalawan pinuh sumanget nepungan dulur-dulurna, nepungan barayaana ngadugikeun pangalaman anu karandapan ku aranjeunna nalika tepang sareng Rasulullah di Bukit Aqobah teh. Cek maranehan anu genep cenah ari anjeun inget keneh gitu nalika urang Yahudi kukubuk susumar ka urang lamun keur pahereng jeung urang keur pasea ka urang naon wae cenah anu diucapkeunana inget keneh cek dulur-dulurna tangtu we cenah inget yang celak wae urang Yahudi mah teu kaop aya masalah sautak saeutik jeung urang cenah sok ngancam ka urang dagoan cenah ayeuna turun nabi anyar
geus mangsana kuring rek ngabasmi aranjeun, kuring rek ngabinasakeun aranjeun babarengan jeung nabi anu diutus ku Allah dina waktu ayeuna. Eta cenah biasana pan anu sok diomongkeun ku urang Yahudi teh, ku Bani Nadir sareng Bani Quraidah teh, nya cenah bener. Salajengna eta nu genepan derekdek ngabajar beaskeun sabeuleum geunyeurna pengalaman karandapan ku anjeunna dibejakeun ka masyarakat Madinah wirehing kuring sararea nalika nepi ka hiji tempat anu disebut Bukit Aqobah. Kuring panggih jeung hiji jalma anu ngaranna Muhammad gitu. Anjeunna ngajak ngobrol ke kuring sararea. Kabuktian dina obrolan teh geuningan eta jalma anu nitah diuk ke kuring sararea terus ngajak ngobrol teh jalma anu sok diomong-omong ku urang Yahudi teh ya gitu. Kuring boga kapastian yen Muhammad teh eta nabi anu sok disebut-sebut ku urang Yahudi anu sok maranehanana ngancam ka urang sararea rek ngabunuh, rek numpurudeskeun, rek ngabinasakeun urang babarengan jeung eta kitu jeung eta nabi. Nalika kuring cenah sararea apal yen ieu teh anu sok diomong-omong ku urang Yahudi teh ya, nya kuring sararea genepan nyieun inisiatif samemeh urang Yahudi panggih jeung ieu nabi. Maka urang piheulaan kuring sararea cenah genepan saluyu asup Islam narima kana ajaran anu dibawa ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengna panginten saaya-aya we khutbah atau napi nasihati Rasulullah anu ka tampi ku aranjeunna didugikeun ka masyarakat Madinah. Kumaha wargi sadayana sambutan ti kalangan masyarakat Madinah nalika anu genep eta dakwah ngabejakeun pangalamanana kamaranehanana. Kabuktian masyarakat Madinah ge geuningan teu beda jauh jeung anu genepan teh. Lamun tadi anu genepan teh ujug-ujug nampi kana dakwah Rasulullah SAW, masyarakat Madinah oge teu saeutik nalika diajak ngobrol teh langsung narima kana ajakan jalma anu genep ieu gitu. Naon anu jadi sabab anu jadi kasang tukang antara genep pemuda jeung masyarakat Madinah secara umumna penduduk asli Madinah ieu sami gitu. Lamun genep pemuda gasik nampi kana ajakan Rasulullah teh lantaran geus bosen ku perang antar suku gitu. Lantaran geus trauma kumaha ripuhna, kumaha paciweuhna dalebari lain dina waktu anu sakedeung gitu. Anu kaduana kapan anu genep teh ti payon dicarioskeun lantaran gasik nampi kana pangajak Rasulullah teh sabab kasida keheulna ka urang Yahudi gitu. Ari katingalina siga nulungan, siga ngabantu, tapi di satu kangen eta teu kaup aya masalah saeutik maranehanana ngancam sejak ngabinasakeun, sejak numpurudeskeun ka masyarakat Madinah pituin gitu. Eta sababna masyarakat Madinah anu sajena nalika diajak ngobrol ku anu genepan teh langsung teu hararese seueur nampi kana dakwah genepan jalma anu ti kaum Khazraj teh. Wargi-wargi sadayana salajengna waktu terus maju, mangsa terus ngarayap dina tahun ka-12 ti antara jalma anu genep teh anu 5an balik deui ka Mekah. Bari mawa balad anu sejenna anu jumlahna 7 urang gitu. Walhasil jalma anu 5an anu kungsi anu genep nu kungsi tepang sareng Rasulullah, anu 5an mamulih deui ka Mekah. Mulihna teh bari nyanak balad tujuhan gitu. Aya 12 urang ti payun magenepan, aya nama 12 urang. Wargi-wargi sadayana anu 12 urang teh anu 10 jolna ti suku Khazraj, anu 2 mah di suku Aus gitu. Ayeuna terus katingali aya kasaluyuan sarajan masih kene remeng-remeng gitu antara suku Aus jeung suku Khazraj. Buktina eta nu 12 urang anu maksad nepangan Rasulullah di antarana
eta aya ti suku Khazraj, aya ti suku Aus. Ngan pedah jumlahna ti suku Khazraj aya 10, ti suku Aus aya 2-an gitu. Wargi-wargi sadayana kabaca dina Sirah Ibnu Hisam anu 12 jalmi eta diantarana As'ad bin Jurarah asalna ti Bani Najjar ieu ti suku Khazraj. Anu kadua Rafi bin Malik asalna ti Banu Zuraik oge ti suku Khazraj. Anu katilu Auf bin Harith ti Bani An-Najjar masih kene Khazraj. Anu kaopat Qutbah bin Amir jalna ti Bani Salamah masih kene ti suku Khazraj. Uqbah bin Amir ti Bani Hiram ieu oge sami ti suku Khazraj. Anu kagenep Muad bin Harith ieu datang ti Bani An-Najjar oge Khazraj. Anu katujuh Zakwan bin Abdul Qais Khazraj kene. Anu kadalapan Yazid bin Tha'labah masih kena Khazraj. Ubadah bin As-Samit oge ti Khazraj. Anu 10 ka 10 Abbas bin Ubadah oge ti Khazraj. Anu ka 11na Abdul Haytham bin At-Taihan jeung Uwaim bin Saidah ieu asalna ti suku Aus. Jadi aya 12 orang nu angkat ka Mekah maksad sejan nepangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wargi-wargi sadaya ieu 12 orang perwakilan ti kaum Aus sareng Khazraj estu kalintang gede sumangetna ngagedur sumangetna gede harapan kunarimaana kana ajaran anu ditepikeun ku Rasulullah SAW. Masyarakat Aus sareng Khazraj bisa hirup kumbuh di masyarakat kalawan tentrem ayem gitu. Sabab tiba heula teu aya nu bisa ngamankeun gitu. Sugan we ieu da ngadenge ajaranna mah hebat luar biasa. Maka sok sanajan warga sadayana lamun seug dilenyepan perjalanan dakwah Rasulullah SAW di tahun ke-10 anu disebat Amul Huzni teh ya. Dugi ka tahun 12 ieu teh secara saliwat mah asa pikasa lempangeun. Loba jalma anu hariwang, loba jalma anu teu yakin yen dakwah Rasulullah SAW baris berhasil gitu. Namun perkara eta teu ngancik di nahate pemuda anu 12 teh. Di nahate pemuda anu 12 mamalahan manehna boga kayakinan, boga harapan anu luar biasa gedena wirehing ajaran anu dibawa ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu pasti bakal aya dina kajayaan. Sakedeung deui pasti ajaran anu dibawa ku Muhammad baris nyebar khususna di sakuliah Madinah. Wargi-wargi sadayana bener kabuktian tekung silila ngan ukur 2 tahun tinalika datangna wawakil 12 pemuda ti suku Aus sareng Khazraj warga sadayana kusababiah pemuda anu 12 ieu nu wakca lebet Islam ka Rasulullah SAW ti harita umat Islam 2 tahun ti harita alhamdulillah kagungan negara sorangan gitu anu sakawit nama kapan dilalakonkeun sakitu hesena nyebarkeun ajaran Islam teh. Tapi 2 tahun ti harita sabada lebet 12 pemuda ti Aus jeung Khazraj teh warga sadayana kaum muslimin ngabogaan negara sorangan nyaeta di Madinah. Anu saterusna ieu jadi pusat penyebaran agama ka seluruh dunia, ka sakabeh dunia gitu. Ieu tangtosna jadi bukti jeung pelajaran kang orang sadayana wirehing pitulung Allah teh geuningannya caket gitu warga sadaya. Najan aya kaganyoran dina rupa-rupa hal
antara umat muslim jeung musuh-musuh Islam gitu. Namun anu penting tina ieu sajarah kurang sadayar bisa dicokot pelajaran. Wirahing urang anu penting mah ngayakeun tarekah sangkan tetep pergenek lumampah di jalan anu mernah. Tetep pergenek dina bebeneran teu unggut kalinduan teu gedag gaingenan sakumaha sumangetna dakwah Rasulullah, para sahabat oge pemuda anu 12 tadi. Warga sadaya tangtu hiji-hijina jalan anu mernah tayalian lintang ti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan anu disorang ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kacarioskeun dina ieu kisah nalika anu 12 urang patepung sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kajadianana dicarioskeun ku sahabat Ubadah radhiyallahu anhu dina salah sawios hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Saur Ubadah, nalika Rasulullah SAW tepang sareng 12 pemuda utusan Aus sareng Khazraj daya, anjeunna ngadawuh saur Rasulullah, ta'alau bayi'uni, hiap cenah kadarieu hidup, hiap kadarieu aranjeun, sok aranjeun geura bare baiat cenah ka kami kitu saur Rasulullah SAW. Ala an la tusriku billahi syai'a, sok cenah aranjeun geura baiat ka kami anu kahiji cenah anjeun teh kudu janji yen aranjeun moal rek nyembah lian ti ka Allah, moal rek nyarekatkeun Allah jeung naon perkara bae oge. Manusia aranjeun diciptakeun ku Allah, dinyawaan ku Allah, dibere tanaga ku Allah, dirizkian ku Allah. Allah nyiptakeun bumi, langit jeung sapangeusina keur nyumponan bubutuh urang sararea, maka teu aya anu layak diibadahan hiji oge ku urang sararea lintang ti Allah Subhanahu wa taala. Sok cenah anu kahiji anjeun baiat ka kami yen anjeun janji moal rek ibadah, moal rek musyrik ka Allah Subhanahu wa taala, moal nyarekatkeun Allah saeutik oge. Anu kadua cenah wala tasriku, sok aranjeun baiat ka kami yen anjeun teh sanggup sangkan ulah jadi jelema anu cecermed, moal cocorokot cecermed panjang leungeun gitu. Setiap jalma pada ngabogaan hak gitu, eta hak teu bisa pindah, teu bisa sah pindah ka jalma anu sejen lintang ti kunuturkeun aturan jeung cara anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Sok cenah aranjeun baiat, anjeun janji ka kaula yen anjeun teh sok sanajan lamun teh mah kungsi aranjeun ngalaksanakeun musyrik, kungsi aranjeun ngalaksanakeun zina, tapi aranjeun sabada asup Islam mah eureun eta perkara teh. Sok cenah eta. Anu katilu punten. Anu kadua ulah cocorokot. Anu katilu wala taznu. Jeung anjeun kudu ngabogaan kasanggupan anjeun teh moal rek ngalaksanakeun zina. Sok sanajan lamun teh mah anjeun kungsi gitu, wayahna anjeun geus asup Islam mah anjeun teu meunang ngalaksanakeun zina. Anu kaopat wala taqtulu auladakum, anjeun baiat ka kami teh sangkan aranjeun teu wani atanapi ulah maehan anak-anak aranjeun. Anu kalima wala ta'tu bibuhtanin tabtarunahu baina aidikum wa arjulikum. Anu kalima sok anjeun baiat ka kami cenah yen aranjeun teh moal rek ngabarohong anu ku aranjeun diaya-ayakeun antara dua leungeun anjeun jeung suku aranjeun. Rek terus-terusan jadi jelema jujur gitu, sanggup jadi jelema jujur,
muarek gede bohong gede rahul anu kagenep wala ta'suni fi ma'ruf sarta sok aranjeun cenah baiat ka kami anu kagenepna aranjeun kudu janji yen aranjeun moal rek wangkelang ka kaula moal rek bedegong ka kaula dina urusan kahadean. Eta aya genep poin anu ku Rasulullah SAW disodorkeun ka 12 pemuda utusan suku Aus sareng Khazraj teh ya. Salajengna Rasulullah SAW ngadawuh sareng Rasulullah faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Nya sing saha jalma anu nyumponan sa Rasulullah kana janji-janji anu genep tadi maka manehanana saur Rasulullah SAW pasti baris menang ganjaran langsung ti Allah. Wargi-wargi sadayana eta 12 pemuda sadayana baiat ka Rasulullah SAW sakumaha anu tadi dibacakeun ku simkuring geusina. Salajengna saur Rasulullah, wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya fahuwa lahu kaffarah. Jeung sing saha cenah anu ngalangar salah sahijina ti antara genep poin anu tadi cenah terus manehna teh dihukum kontan ku Allah di dunya keneh nya eta teh hukuman teh jadi kifarat jadi pamupus dosa pikeun manehanana. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahullahu fa amruhu ilallah. Jeung lamun teh mah cenah salah saurang ti antara aranjeun migawe salah sahiji perkara ti antara anu genep tadi terus ku Allah teh ditutupan kesalahan anjeun teh henteu dibere hukuman di dunya cenah tah lamun ieu mah cenah urusanana ieu mah wilayah Allah hak prerogatif Allah kumaha Allah insya'a aqabahu wa insya'a afa anhu. Bisa jadi cenah lamun anjeun ngalanggar salah sahijina terus ku Allah tadi ditutupan anjeun teh teu katohyan teu kapangikeun sajen tah ieu mah kumaha Allah cenah bisa jadi Allah ngahampura ka anjeun cenah baris ngahampura ka anjeun baris nyiksa ka anjeun jeung bisa jadi oge Allah Subhanahu wa taala bisa ngahampura ka anjeun. Wargi-wargi sadayana salajengna di antara 12 perwakilan kaum Aus sareng Khazraj anu tadi di antarana sabada rengse yang disebat baiat Aqabah hiji teh ya. Anu 5 mah anu 7 mah mulang deui ka Madinah. Namun anu 5 mah milih tetep nganyerek sasarengan sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugi ka datang mangsana Rasulullah SAW hijrah ka Madinah gitu. Jadi nu 12 tadi angkat teh mulih mah janten tujuhan, anu 5 mah nyarengan sareng Rasulullah sasarengan sareng Rasulullah SAW. Saha anu 5 teh warga sadayana nyaeta Muadz bin Haris, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Somit, Yazid bin Tha'labah sareng Abbas bin Ubadah. Anu 7 mulang sadaya salajengna pondok carita anu tujuhan materas gencar ngalaksanakeun dakwah ka masyarakat Aus sareng Khazraj gitu warga sadayana. Malahan naon anu katampi ti Rasulullah sarajan can sabaraha didugikeun di Madinah kakarang ngayakeun aya salat berjamaah gitu gara-gara anu 7 ieu gitu. Wargi-wargi sadayana salajengna dina ieu carios sababaraha waktu ti harita Rasulullah SAW kasumpingan 2 utusan sami ti kaum Aus sareng Khazraj. Anu kahiji jenenganna Muadz bin Arfa wawakil ti masyarakat Aus
ti suku Aus, anu kadua Rafi bin Malik wawakil ti masyarakat suku Khazraj. Patarosanana naon maksudna ieu nu duaan sumping nepangande ka Rasulullah SAW. Ternyata warga sadayana ieu anu duaan teh seja ngadugikeun bewara ka Rasulullah SAW. Anu kahiji bewarana ngarupikeun warta anu matak ngagumbirakeun ka Rasul diuningakeun. Alhamdulillah ya Rasulullah, masyarakat abdi kaum Aus sareng Khazraj ayeuna tos katinggal ngawitan akur gitu. Maranehanana narima kana ajaran anu ku abdi disebarkeun sok sanajan ilmu abdi sadaya masih keneh pas-pasan, masih keneh sakedik. Namung saruretan dua jalma simkuring ieu teh aya usul cenah aya dua pudugikeun pasualan ka salira. Naon anu dua ieu teh anu kahiji cenah abdi teh sok ngalaksanakeun salat berjamaah cenah pan ari di Madinah teh aya ti masyarakat Aus teh aya masyarakat Khazraj masih keneh cenah ayeuna teh lamun salat berjamaah urang Aus diimaman ku urang Khazraj ieu teh sok gegeleneng tungtungna hayangna teh diimaman ku eta we ku urang Aus gitu. Urang Khazraj sami keneh gitu. Warga sadaya ari katingali runtut-runtutna mah tos aya ngan sok aya keneh kitu. Mungkin ieu tapak-tapakna tina mumusuhan anu lila teuing rupi namanya dari doraka ka Allah mah kapan kitu eta teh gampil tobat damang we dihampura we ku Allah. Tapi lamun urusan goreng jeung pepadaman usaha mah sok aya tungtungna gitu, sok aya buntutna. Ngahampura manghampura abdi teh tapi anger we dina hate teh sok aya nyeri keneh gitu warga sadayana. Digambarkeun ku Ustaz Oman dengan siga anu maku eta teh cenah Ibu. Maku tihang. Aya jelema gelut bae ku guruna teh sok cenah unggal geus gelut paku cenah teh tancemkeun kana tihang. Gus jarak-jarak gitu. Dina hiji mangsa manehna teh rindik-rindik taubat terumasa loba salah loba dosa kepada manusia. Heuh sok cenah cek guruna teh alus we ari kitu mah. Ngan setiap anjeun ngan tadi hampura cenah ka jalma anu kungsi ku anjeun didolim, anu kungsi ku anjeun dinyerikeun cabut tetep paku tina tihang cenah. Jadi pakuna teh galede warga sadayana. Rek ngan tadi hampura kasih eta cabut heula bari ti beberage akhirna coplok cenah. Geus kitu jig ngan tadi hampura ka ditu cenah. Punten ngan tadi hampura heula geus ngan tadi hampura nyabut paku gitu. Niat ternyata dihampura kasih anu yang tadi hampura geus dihampura sok cabut pakuna cenah hiji. Dugi ka paku anu sawit kawitna seueur teh nepi ka seep gitu. Digupayan ku guruna tah cenah jang ucu lamun dosa jeung papada manusia teh kieu cenah ieu teh. Anjeun teh kapan pangna nyabut paku ge geus dihampura cenah ku jelema anu dinyarikeun ku anjeun, anu didolim ku anjeun ngan tetep cenah eta teh kajadian teh lir ibarat paku nyecep dina tihang. Sok sanajan paku eta geus coplok tapi urutna mah masih keneh we tapakan cenah. Tah warga sadayana maksudna kana tadi mungkin wae eta kaum Aus sareng Khazraj teh sok sanajan secara umum mah tos runtut raut tapi aya keneh we unek-unek peureunnan aya anu kungsi bapana maot urang Aus ku urang Khazraj, urang Khazraj aya anu kungsi korban ku urang Aus tak kitu. Tah jalma anu duaan teh usul ka Rasulullah SAW. Mugi cenah salira ngutus utusan dua wakil salira kanggo ngimaman salat sareng ngajarkeun ajaran Islam gitu. Jadi anu kadua nyuhunkeun imam salat, anu katilu nyuhunkeun dikintun wawakil Rasulullah SAW mingpin kanggo mingpin salat jeung ngawulangkeun ajaran Islam. Sabab di Madinah ka Mekah teh jarakna kirang langkung 500 km, setengahan Pulau Jawa nya ibu-ibu. Lamun aya pasualan teh sedengkeun urang Madinah masih kena ajaran Islam mah masih kena taram-taram. Lamun aya pasualan teh mah nya rek ngingking ka Mekah gitu. Tah kaum Aus jeung Khazraj teh palai di Madinah teh aya jalmi anu bisa jadi pananyaan gitu. Jadi sumber informasi.
Wargi-wargi sadayana maka salajengna Rasulullah SAW nyanggupan karena pamenta dua jalma urang Aus sareng Khazraj teh ya. Anu akhirna Rasulullah SAW nugaskeun jalma anu dipiharap ku urang Khazraj nyaeta salah sawiya sahabat Rasulullah SAW anu jenengan Mus'ab bin Umair gitu. Padahal dina waktu sarita teh Mus'ab bin Umair yuswana nembe 35 tahun. Salajengna Mus'ab bin Umair diutus ku Rasulullah SAW jadi seorang juru dakwah pertama setelah Rasulullah SAW di alam dunia gitu. Di alam dunia sahabat Rasulullah teh kakara diutus juru dakwah nyata Mus'ab bin Umair. Rasulullah nugaskeun ka Mus'ab bin Umair 5 perkara. Anu kahiji sangkan Mus'ab bin Umair teh ngajarkeun Islam ka urang Madinah gitu. Anu kadua warga sadayana Mus'ab bin Umair kudu bisa jadi figur Islam nyontoan tingkah laku kumaha sakuduna umat Islam dina hirup kumuh di masyarakat gitu. Anu katilu tugas anu dibebankeun ka Mus'ab bin Umair teh sangkan Mus'ab bin Umair ke di Madinah bisa ngarekrut masyarakat Madinah saloba-lobana diharapkeun bisa ngawangun pertahanan independen ke kota Madinah oge ku penduduk Madinah gitu. Anu kaopat tugas anu diemban ku Mus'ab bin Umair sangkan ajeuna nyiapkeun penduduk Madinah secara psikologis keur nyambut kaum muslimin anu baris datang ti Mekah nyaeta anu engke ku urang baris kasorang insyaallah nyaeta mangsa hijrah kaum muslimin ka Madinah ti Mekah. Anu kalima tugas anu dipasrahkeun ka Mus'ab bin Umair teh nyaeta pikeun nalungtik situasi militer, situasi keamanan jeung ekonomi di Madinah. Sabab Madinah bakal jadi tujuan hijrah kanggo sakumna kaum muhajirin, kaum muslimin ti Mekah gitu. Tah eta wargi-wargi sadayana anu 5 tadi lamun seug ditengetan ku urang Rasulullah masrahkeun ieu tugas ka sahabat Rasulullah anu yuswana nembe 35 tahun. Luar biasanya 35 tahun dipasrahan tugas anu sakitu abotna. Tegasna seolah-olah ieu teh Mus'ab bin Umair teh rek dijadikeun bibit sangkan Mus'ab bin Umair teh bisa jadi titik awal ngadegna negara di Madinah gitu. Wargi-wargi sadayana mun dina kapukur mana sejarah siga naon nya Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan nya. Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Republik Madinah republiknya. Nah gitulah kirang langkung. Wargi-wargi sadayana aya patarosan. Naha Rasulullah SAW masihkeun tugas anu sakitu abotna bet ka sahabat anu jenengan Mus'ab bin Umair anu bari yuswana nembe 35 tahun. Nah teu aya gitu sahabat Rasulullah SAW anu langkung senior gitu. Pan aya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, terus Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, sareng sajabana. Tapi nah Rasulullah SAW masrahkeun tugas anu kalintang abotna bet pilihanana keuna ka hiji pamuda anu umurna dengan kakara 35 tahun. Duka di urang ge aya gitu. Pemuda 35 tahun hebat gitu. Hebat sanggup mimpin negara gitu. Duka tanya ngan ieu mah Mus'ab bin Umair mah kapercantenna ku Rasulullah gitu. Lain ku bapana gitu. Lain ku bapana. Warga sadayana tah namung nalika ku urang sadayana nalika dilelekan pangna Rasulullah SAW milih
sahabat Mus'ab bin Umair kanggo ngemban tugas anu sakitu abotna ternyata tinimbanganana asak pisan Rasulullah SAW teh. Naon margina disebat asak ku urang sadayana upami geus diungkap ka uninga yen Mus'ab bin Umair teh nya yuswana mah kakara 30 tahun gitu. Kapan Mus'ab bin Umair teh hiji pamuda anu lahir ti pasangan Umar bin Hasim sareng Hunas binti Malik gitu. Ari Umar bin Hasim sareng Hunas binti Malik teh ieu teh jolna ti Bani Abdudar. Hiji kabilah anu kalintang dipihormatna di Mekah mah kitu. Naon sababna? Sabab kunci Ka'bah teh salamina dicepeng ku kabilah ieu gitu. Sok sanajan maranehanana ahli musyrik tapi kapungkur mah kapan kitunya sateuacan Rasulullah sakumaha ka urang kauninga maranehanana tetep ari ka Ka'bah mah ngarasa hormat ngarasa reueus ku Ka'bah. Sok sanajan nalika futuh Mekah di jero Ka'bah teh nepi ka aya 360 patung gitu sesembahan urang Mekah teh. Tah Mus'ab bin Umair teh lahir ti seorang bangsawan ti Bani Abdudar anu dipihormat ku sakumna masyarakat anu dina kahirupanana ieu kulawarga Mus'ab bin Umair teh ceuk kolot mah hurung nangtung siang lempang beunghar luar biasa bro di juru bro di panto ngaleuyah di tengah imah gitu. Kawantu Mus'ab bin Umair teh hiji budak anu kalintang dipika memetna ku indung bapana warga sadayana. Keur mah beunghar budakna kasep ngalempereng koneng gitu. Rambutna lempeng cek Rasulullah mah teu aya anu panghadena cenah potongan buuk di sakuliah Mekah iwal ti ieu pemudanya eta Mus'ab bin Umair. Kulantaran diogo bari kayan kulawargana beunghar nya tinang tu kahirupanana teh serba wah kitu. Mus'ab bin Umair teh dipayun ku Ustaz Sena dicarioskeun dugi ka sapatuna ge warga sadayana lain produksi Mekah ngimpor ti Yaman sapatu acukna teh gitu anu hargana luar biasa mahalna. Parfumna anu dianggo ngimpor ti negeri Sam gitu. Ku kituna teh heran Mus'ab bin Umair jadi pemuda anu jadi pusat perhatian. Boh ku kolot-kolot, komo ku para rumaja, komo ku budak awewe gitu. Nepi ka kacarioskeun warga sadayana. Lamun Mus'ab bin Umair ngalangkung, Mus'ab bin Umair na teu aya, aroma parfumna masih kena kaangse. Apal sadayana masyarakat Mekah. Lamun ngangse aroma eta iraha cenah Mus'ab bin Umair ka dieu ngalangkung kitu warga sadayana. Ku nyong-colangna Mus'ab bin Umair warga sadayana. Pangna dipilih ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair anu hirup dina kaayaan mudah meduh dina sisi kadunyaan mah asal liuk beh gitu. Mus'ab bin Umair sanggup ninggalkeun kamewahan dunia, kesenangan dunia, milih hirup sangsara secara lahiriah sareng para sahabat janten pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalika Mus'ab bin Umair ngadangu hiji mangsa wirehing cenah di Bukit Sopa sok aya kegiatan gempungan hiji jalma anu ngaku nabi ngaranna Muhammad gitu jeung masyarakat sabagian sama masyarakat Mekah ari gempunganana teh di bumi naon emut keneh Bu di bumi Al-Arqam bin Abil Arqam gitu. Mus'ab bin Umair penasaran gitu Ibu hoyong ngiring riungan hoyong ngadangukeun naon eusi pelajaran ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirna rerencepan jalan akan kapengker bumi Al-Arqam bin Abil Arqam. Akhirna anjeunna ngiringan ngariung sareng para sahabat anu tos harita lebat Islam.
nembe ge sakali ngiring-ngariung sareng Rasulullah SAW. Mus'ab bin Umair langsung ngerasa katarik ati, kajamparing ati, kapentang rasa harita keneh lebet Islam waksa ka Rasulullah SAW. Jadi Mus'ab bin Umair lamun ditingali tina periode dakwah Rasulullah SAW, ieu kalebet sahabat Rasulullah anu kagolong kana as-sabiqunal awalun, jalma anu periode pangawalna lebet Islam ka Rasulullah SAW. Teras ngiring diajar di Baitul Arqam baru sadayana. Kangaranan orang Mekah, orang Quraisy Mekah, kapirin jeung musyrikin Quraisy, kapan kacida pisan mika benci ka Rasulullah jeung ka para sahabat teh baru sadayana. Lain orang Quraisy Mekah lamun hiji perkara nepi ka teu kapanggih ku manehanana. Rerencepan, diintip-intip. Kalebet Mus'ab bin Umair warga sadayana. Aya hiji jalma ti kapirin Quraisy anu ngaranna Utsman bin Thalhah. Manehna sok merhatikeun cenah ari eta Mus'ab, si Mus'ab cenah sok indit wae ka dinya. Rek ka mana cenah? Jeung minang-minang teuing gitu. Akhirna mah dituturkeun warga sadayana. Katohyan rekut Utsman bin Thalhah, maka akhirna Utsman bin Thalhah saged ngabejakeun anu kapanggih ku manehanana. Mus'ab bin Umair dilaporkeun anu jadi indungna, sedengkeun indungna teh nyaga awewe zaman harita aya kesan leuwih handap tibatan lalaki darajatna, tapi indungna Mus'ab bin Umair mah ieu hiji awewe anu kuat, anu teguh, jadi tokoh masyarakat gitu. Malahan anu jadi tinimbangan paling berat kanggo Mus'ab bin Umair lain sieun ku kaum kafirin jeung musyrikin Quraisy. Anu dipikasieun ku Mus'ab bin Umair teh kumaha lamun inung kuring nyahoeun teu da teuing, kumaha ambekna, kumaha benduna ka kuring. Leres warga sadayana nalika indungna apal yen Mus'ab bin Umair lebet Islam, maka Mus'ab bin Umair dicarekan bebeakan. Cek lancekna warga sadayana anu jenengan Abu Aziz Juroroh Ibnu Umair, ieu wargi anu saibu sarama. Ibu cenah mencek urang mah jelema anu mulang tai bentennya tetiasa dilemeskeun. Jelema anu kieu mah cenah atos sebulah teu kedah ibu janten emutan, teu kedah diemutan teuing ibu, rampas we segala fasilitasna cenah. Da Mus'ab mah sanajan diantepkeun teu dicareke bakal balik ka dieu cenah lamun dirampas fasilitasna. Moal tiasaeun cenah ibu mencek urang mah hirup bebarengan jeung balad-balad Muhammad anu salangsara. Nyata tadi teh disebatkeun kahirupanana Mus'ab bin Umair teh mewah gitu warga sadayana. Anu akhirna dijalankeun kudu jadi indungna segala rupa barang pakaianana dilaan. Terus mun urang mah ATM-na segala rupana dirampas kudu jadi indungna. Sehingga warga sadayana Mus'ab bin Umair kacaritakeun nalika ngariung sareng para sahabat sareng Rasulullah katingali sabada kejadian kitu teh. Raraina anu asalna bodas, camakplak jadi hurik gitu. Terus bajuna nganggo burdah bari tatamalan. Dugika para sahabat nangis ningali Mus'ab bin Umair. Tapi Mus'ab bin Umair warga sadayana nalika ditindak ku indungna kitu, Mus'ab bin Umair milih mending keneh ninggalkeun kamewahan dunya. Terus hirup sederhana jeung para sahabat jeung Rasulullah jeung tibatan ngagugulung kesenangan dunia anu kadituna bakal hirup di akhirat cilaka. Tak itu hati iman rahimakumullah. Maka akhirna seperti dina carita anu tadi Mus'ab bin Umair dina yuswa 35 tahun ku Rasulullah SAW kapilih janten dai anu mungaran kanggo dakwah di kota Madinah. Bari medan dakwahna wah luar biasa tarahalna. Upami seug ninggal kana lalakon
Mus'ab bin Umair saya sababaratin limangan anu ku Rasulullah SAW dicanak sehingga Rasul nangtukeun anu jadi utusan teh Mus'ab bin Umair. Anu kahiji warga sadayana pangna Mus'ab bin Umair ku Rasul ditugaskeun jadi dai anu mungaran ka Madinah. Sabab Mus'ab bin Umair teh kalebet as-sabiqunal awalun. Hiji sahabat anu lebet Islam nate di awal-awal penyebaran Islam. Sehingga dina waktu harita nalika yuswa 35 tahun gitu. Mus'ab bin Umair jadi sahabat Rasulullah anu pangnyong colangna dina bidang ilmu. Sabab lebet Islamna di awal gitu. Nalika urang Madinah aus jeung Hajaraj teh nyohonkeun dai anu ngawakilan Rasulullah nya ku Rasulullah dipertimbangkeun anu nyong colangna pangjerona ilmu dina mangsa harita teh nyaeta Mus'ab bin Umair. Anu kaduana warga sadayana tinimbangan Rasulullah SAW pangna nuduh umat Mus'ab bin Umair sabab Mekah teh jarakna jauh sareng Madinah. Lamun anu diutus gitu anu ilmuna masih kene ipis atau napi pemahaman anak-anak Islam can jero gitu. Di mana aya pasualan kumaha engke naha ti Madinah kudu ka Mekah naroskeun heula ka Rasulullah SAW. Eta sababna kulantaran Mus'ab bin Umair dipandang sahabat anu ilmuna pangjerona ku Rasulullah kapercanten sok anjeun Umair Mus'ab ini ka Madinah. Insyaallah anjeun sanggup ngajawab segala persoalan anu ditepikeun ku masyarakat Madinah. Anu katilu warga-warga sadayana pangna Mus'ab bin Umair kapilih ku Rasulullah SAW bukti dina kahirupanana gitu. Wirehing Mus'ab bin Umair teh hiji jalma nu ngabogaan sifat bijaksana, cerdas, tenang dina setiap sikap gitu. Sabar dina nyanghareupan ujian sarta Mus'ab bin Umair teh kalebet jalma anu berehan gitu. Engke tiasa aya bahasan khusus ngeunaan Mus'ab bin Umair. Kumaha pangna Mus'ab bin Umair disebut jelema bijak, jelema cerdas, jelema anu tenang dina nalika dakwah jeung sajabina. Mung mereogikeun waktu anu khusus rupina. Anu kaopat warga sadayana pangna Mus'ab bin Umair dipilih ku Rasulullah SAW. Tos jelas-jelas Mus'ab bin Umair teh ieu tarojol ti kulawarga bangsawan gitu. Anu ngabogaan hartanya caka gitu. Sehingga warga sadayana Mus'ab bin Umair geus bisa ngarasakeun kumaha jadi jelema beunghar gitu. Sedengkeun di Madinah anu engke kasebut kaum Ansor teh nalika didatangan ku kaum Muhajirin warga sadayana seueur di kalangan kaum Aus sareng Khazraj teh ditingali tina sisi ekonomina jalma-jalma anu baleunghar. Lamun anu diutus sahabat anu latar belakang kahirupanana terus-terus hirup aya dina kasangsaraan kumaha nalika engke ngadawaan jalma nu beunghar di Madinah gitu. Eta sababna ku Rasulullah dipilih Mus'ab mah masagi tina sisi naon, tina sisi ilmu. Lamun ngobrol jeung nu beunghar bakal apal kumaha tina sisi kejiwaanana jalma anu beunghar lamun ngobrol tah bisa kaigelan gitu ku Mus'ab bin Umair mah. Anu salajengna warga sadayana pangna Rasulullah SAW ngutus Mus'ab bin Umair ieu keur ngaleungitkeun anggapan anu nuduh yen Islam teh ieu pemberontakan masyarakat miskin terhadap masyarakat anu beunghar gitu. Lamun anu diutusna Mus'ab teu keuna eta stigma teh. Malahan pan jelas Mus'ab malahan ninggalkeun kahirupan anu mewah nyokot Islam dina kaayaan ekonomi jadi jalma anu miskin gitu.
lamun anu diutusna ka ditu jalma anu sangsara gelah gitu sahabat teh anu miskin maka bakal aya tuduhan ti kaum kafirin umat Islam ieu nyaeta golongan jalma-jalma miskin anu rek ngudeta ka jalma-jalma anu baleunghar gitu. Tah ku Mus'ab bin Umair mah dibuktikan sawangsulna Mus'ab bin Umair mah ninggalkeun kamewahan milih kamiskinan gitu asal hirup aya dina ajaran anu dicanak ku Rasulullah SAW. Anu salajengna warga sadayana Mus'ab bin Umair kapilih ku Rasulullah SAW sabab Mus'ab bin Umair salah sahiji sahabat anu lulus dina nyang hareupan segala rupi fitnah, harta, jabatan jeung sajabana. Sabab Umar anan Mus'ab bin Umair mah kitu warga sadayana nalika pemuda keneh sok dicanakan ngariung ku para sepuh sabab kalebet anak jalma jugala amernya dina riungan-riungan sepuh teh sok kacanak gitu. Ngabog-boga kedudukan di masyarakat teh. Anu salajengna warga sadayana Mus'ab bin Umair utamana ieu salah sahiji pemuda anu kantos ngalaman ngiring hijrah dina mangsana hijrah ka Habasah boh hijrah anu kahiji boh hijrah anu kadua janten tos kagungan pangalaman anu cukup leubeut gitu eta margina maka Rasulullah SAW nyimpulkeun yen anu kedah diutus ka Madinah teh keuna ka hiji sahabat anu jenengan Mus'ab bin Umair. Nalika Rasulullah SAW nugaskeun ka Mus'ab bin Umair, alhamdulillah warga sadayana dina jarak 2 tahun kaum muslimin tos bisa ngabangun negara nyaliranya eta negara Madinah. Cekap sakitu rupina. Mudah-mudahan nundugikeun aya guna sareng manfaatna khususna ka wasim kuring umum ka urang sadayana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.